Motor mah mulus, kalem ieu mah. Moal mangih minus, tenang. Ngecring ieu mah. Bisaeun mundur oge mah motor ieu mah. Nak minus ieu mah motor mah gagah Cerang kieu nikeun hareran kene. Orian ieu mah ori. Ing ya aing bisnis motor jeung nikel batin ge mah moal gagal pokona ieu mah. Ngajual motor mulus kieu mah ieu lah. Gila anjing kemana itu nol di motor ya dek ah buru hujan Bang, tanya kan mau beli motor teh? Gila dek ah Iya, nyamang motor mulus teh. oh iya teman kita ngecering kieu nanti ngalian mau nang minusnya Oh, itu minusan ya? wah ieu mah pergi bisa yang kulit beuting ieu mah Emang itu motor mah seberapa mah? 25 juta itu Buset. Itu motor helikopter. Anyo goblok ieu mah nya nongkan mahalan Indonesia teh motor model kieu kieu yang 12 juta. dan segitu hareran ge malus ini kan nya 2 juta kita tawareun mah. yo gagah bahaya diburu ini mah Ah, tuh mang itu mang seberapa mang? Bayar 700 mah. 700-nya mang. 7,5 lah jadilah Enggak ya lah, ayolah. masuk jadi lah ini mah bukan mah 7,5. oh 7,5 lah Mas, karena jual motor kayak itu. Kita motor mau di bengkel kemarin nih. lah cicing lah budak naon tah Bang, Mana? ulah putut motornya ya mah. Kamari tadi bengkel motor itu ngepul dikasih dia mundur. Ulah mang. Aku goreng barang Ulah daek, batur. ulah daek mang. Ulah daek, ulah daek mang. ih eta mah jelema aku goreng jangan kehead cicing Mang, kemarin teh mang jeung cicik camang itu motor teh buruk. bohong jelema kitu pedeng-deng teh sok edan eta mah Bener kah? Ieu buruk cenah. mulus ieu mah motor mah geus jadi bio geus jadi Ah, sieun digas ngabul deh kah. oh tenang Bener teh. bener ieu mah Ngajis aing mah sieun ngabul, sieun digas mundur mantap aing mah. Komisi gagal deh. Kumaha tuh mang kita komisi deh kah terus jauh. pan puguh teh laku nya kumaha tuh jual eta panincakan ka si rongsok tah yang mau di bensin mah